Anjing-anjing, Kang Hasbi ieu abdi sareng Pangkos deui. Janten aya dongeng nu anyar selain lele aya ti kukur, ulah diingu ulah dipencit. Kumaha Kang Kos, kumaha Kang Kos? Janten kieu waktu harita eyang gaok nya nurunkeun cadu anjeun nuju dibeberi ku musuh waktu harita diancam anjeunna tos kapenak sareng musuh anjeunna aya ti kukur anu mayungan kana dinyalametkeun lah istilahna mah. Disalametkeun ti kukur eta eyang gaok du ngalungsurkeun cadu ka 7 turunan. Cincang nu mam eta pasti aya mantakna gara teu kumaha wae sabab ieu abdi tos dilindungan ku ti kukur. Abdi nurunkeun cadu moal ngadahar ti kukur moal ngingu ti kukur. Nu kadua nya tina masalah lele, cadu lele, buyut lele. Sebat buyut teh dalam arti paling dalam ari urang baheula mah kitu. Tah si buyut lele teh aya lele aya musuh dibeberik anjeunna kana guha. Di guha lele sakitu ngagulungna. Tah anjeunna nyumput ka palih ditu anjeunna newakan lele. Jadi kasalametkeun kula lungsurkeun deui cadu. 7 turunan moal ngadahar lele. Urang karacak sabab ieu lele kawis nyalametkeun musuh jongjon we newakan lele tos nyenak lele kabur da kenging lele anjeunna salamet gitu. Iya, bener. Kami sarang bebeong ge kitulah meureun dina cerita moal teh tapi keur ngala bebeong aya musuh anjeunna musuh antang ngala bebeong naon teh si jami eta kasalametkeun sesepuh abdi meureun nini aki nenek moyang dicanak lele mah bebeong manehna salamet gitu ceritanya. Iya.